Nyantos atunya Mang Pud, abi bade uwi hela. Tadi nama kadi teh bade ngajak amang deui. Tapi wios lah, kin deui we. Hai itu Bu Dokter bade amang deui mah, Mang Pud semangat. Ah henteu Kang Pud, mungkin dewa nya karunya Cidadah ditinggalkeun mah. Oh nya tuh Bu Dokter. Nyantos abi uwi hela nya. Nya Bu Dokter. Hai Kang Pud. Nya mangga Bu Dokter. Cidadah, enggal damangnya. Assalamualaikum Mang Pud. Waalaikumsalam Bu Dokter. Aduh, disengit kieu euy. Ah mali kumbah-kumbah ah. Duh, bener asli malam euy sengitna. Untung aya si Abang boga kawawahan jelema pinter. Can bae lah Cidadah di gurau di oge. Sugan we can. Teh. Ih, kemana nih teh? Duh, ini dia si teh. Ari teh betah-betah teh di luhur. Geus turun. Abung geura. Marintak di kolot-kolot. Turun. Ampun. Ari kayak uto. Heuh, buru turun. Urang kayak uto. Heuh atuh kala kedeung Pud ari kayak uto mah. Geus buru turun. Ari hayang ka uto buru. Dulu. Win, Oh, kemana Pud? iya henteu teh dadah. Kunaon ayeuna? Berobat. Nah eta sanggeus ditinggalkeun si Uto teh tadi belok. Yeay. Mana tuh nya? Heuh, aya kumaha boga. Sembur cager tuh. Heuh. Ayo ku sebelah. Untung we anu sok si Abang ka dieu teh ningan asup pinjem duitna. Manehna boga kenalan. Jelema pinter aya meh ka ditu nya eta. Nanggeusnya Win. Heuh, si kabur-kabur di taman teh. Ayo nya. Ayo Win. Pud, ari geus aya Uto. Heeh, geus aya burung ngilu teh. Aya Uto. Udah bro naik. Aduh, hebat si Abang anu boga mobil euy. Lu kumaha mukana, Bang? Pud mana mau ikan? Mau dah. Pud diharap seorang, ayo nggak supir. Heuh, Bang. Lu kumaha, Bang? Penyengin, ah? Pud, ada kayak Uto. Bener kayak Utonya. Heeh, geus teh gandeng. Lah ngomong wae. Geus sare ah. Ngomong wae gandeng. Asik kayak Uto lope-lope. Kemana itu Itu bang ke handap. Ya asup iseun ki. Udah ngaranna ge jauh di lembur.
Nangis tuh ayo. Ayo bro. Coba biasa wae di dia. Abang tuh kan dia. Serang ke dia mah bang. Assalamualaikum. Nepi oge euy. Sebenarnya mah teh tega ka cedadah teh ditinggalkeun. Tapi nangiskeun bae lah. Udah di dieu teh kajagaan ku empun. Sugan we di itu mah buburu cager. Karena ngeri euy. Ibukeun lah ah. Assalamualaikum. Punten ibu bapak. Ngeri ngagenjreng nggak sakedik. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Dah, ini sanu ngeruas eta. Woi, goblok teh, aing keur ngamen di ruas. Mang, rek mayar mah ya teh. Aing ngarueuh kieu kabarahanna ieu teh, warga teh. Duh, sanu ngamen panas-panas kieu. Mang, ka dieu, Mang. Ye, Mang. Cuman teh areueuh urang mah. Kumaha rek mayar? Arek kan aya kusuk ieu. Ye, Udah soalna rada ieu, naon? rada utut. Nya uyuhan atuh Mang diajar urang mah. Suhuk ya tapi Kajeun lah, minta sarau mah nya. Mang kabeh. Moal geus sarau. Kak. Nah. Eta beung eta Pak. Geus seuheut. Ye. Aya sulan teh bagur beron beres suhuk ah. Jangan hese eta mah. Udah para cukup. Lumayan lah, udah betul. Ngarikuk euy. Naon ah. Bukan we di dieu ieu. Arek tapi tah euy. Bae gitu. Baiklah. Urang masih di dieu. Di luhur taneuh ieu. Tempat orang ngising nanaon jeung sagalana. Saha ieu ngamen teh? Kapura mang, bang ulah ngamen di dieu. Ulah datang urang mah ngamen. Makan itu ah. Kapura, yeuh, cing lah ulah datang. Kalau mang ieu ulah bari adat-adatan. Adas poe nyaho. Heuh, dawing teh nangan ke dahar. Ulah bari adat-adatan bisa terkolot. Geus bumuk anu geus kolot. Oh gitu. Ini heuh ka sakit sih. Heuh nang ke dahar. Nang receh. Nyaho waktu panas poe kieu nyaho. Rawing leuleureuh dia unang teh. Heh, cing ngobrol jeung di dia. Lo atuh mang nurup mah, adat wae. Bang, mana budak mana sih? Urang eta lemur hareup. Kontrakan Acep Baban beureun apal. Jilba pangbeungharna. Oh, hari si Elis. Elis mana? Si Elis Bareto ka bogoh urang kan ditikung budak eta. Karunya teuing ari amang.
kumaha caritana eta bisa ditikung gitu. Ya kitu we maya nama meureun jelema aya urang mah jelema eueuh bungeun. Heeh, kitu nah hungkul hirup teh nya. Heeh, eta awe zaman kiwari mah lah. Eleh ku dunia mah nya. Heeh. Alam memang lah hirup mah da masih ada handap muter hirup mah. Heeh, aya kitu nama. Ieu wing bingung ya lemur teh tisen teuing euy. Zaman kasarawah ayeuna mah tuh Oh, da. pantesan atuh kajian tadi aya nomere klub suuk coba. Ya enggeus alhamdulillah sakitu oge syukuri. Eta maneh aya jeung ganjal beuteung meureun. Oh, Mang, alhamdulillah sih sakitu nama. Wing teh karek pindah, Mang, ngakontrakan Acik Baban teh. Pasal mah wing teh di kota. Bosen hirup di kota teh euy, terminal. Ngajegeran ngadaan duit setan. Hayang neangan duit halal, cuman heueuh pangabisa teh cuman ngamen hungkul ayeuna teh sementara teh duh. Oh, kitu Mang. Ya enggeus syukur maneh boga paniatan nek hijrah mah. Enggeuskeun bae maneh ngamen oge. Nu penting mah maneh teu ngarugikeun batur, asa ulah puak-puak we teungeul ku aing puak-puak di dieu mah komo sia. Oh, atuh Mang. Tur aku wing paok kan geus tadi geus ngomong, wing mah hoream ngalan duit setan teh. Ya heueuh atuh ulah. Moal tuh Mang. Tobat wing mah tobat. Ya syukur gitu mah. Geus tuh wing rek keliling dinya. Oh, nya geus nam. Hampura ya terus ngaganggu. Hampura tadi geus ulat adat Mang ya. Kalau udah ada wae. Mang. Kasepna bisi leungit. Eh? Hah? Loba awet teh di dieu. Coba tuh di situ dan situ. Itu Heeh. nengan pemajikanna. Pas martabak kan ada di situ. Martabak. Apem meureun. Sarua wae teh ge bugis. Geus nya tos batu. Assalamualaikum. Salam. Yakin di mana kayak ST Bantut. Si Ulay ka mana deui? Ulin gitu. Ah, ka sawah kitu nya. Sugana di itu mah aya pigaweun aya piduiteun. Aya naon teh teh euy? Bud. Iya. Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bade kadinya apa bade ka sawah? Itu aya naon, Pak? Ya mampun meh nyaho ieu teh program di pemerintah. Program itu nu ngaranna PTSL, program pendataan tanah sistematis jeung ngamudahkeun warga urang supaya bisa nyariin sertifikat itu. Ya. Ayeuna rek ka mana? Tah bade ka Serang. Itu geus kaburu marangkat. Itu meureun dia nyambutnya. Ya, Atuh hayu teh kitu Ya. nyambutnya. ya, Pak. Ya. Ah, iya ini kan bordakan sok kumbah di dia teh ngerusak jalan kaum teh. Asa pake kumbah di dia tempo tuh jalan udah rusak. Terang, Terang. Nah, kan loba meureun setim di kota. Iya. Udah biasanya ge di dieu Tong tong ngacenge. Di kota loba meureun. Setim tebang 10.000. Iya, emang udah terang. Biasanya batur sok ngarumbah di dia. Abdi mah nuturkeun doang. Heeh, ulah tutur teh munding eta. Udah batur teh munding. Ah si Amang bisa wae. Atuh Mang, kayak mau ngumbah-ngumbah di dia. Oh, alus. Ulah kitu-kitu deui. Awas lamun kepanggil deui urang masih kieuan. Nanggeus satunya urang ka itu lah. Ah, hai Mang. Sok, Ampun aja Mang ya. Oh. Ampun teh Mang, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang. Galak-galak teh. Mantunya ih. Udah mama teman, udah geus gila teu manggi. Ih, ieu aya naon deui wae. Ditu mula asal loba jelema kieu. Ning Epalura. Puro ya tutupan puro. Jangan terus jalan tuh. Banyak ke tempat dia na. Sok. Tablah ini udah. Waalaikumsalam. Ka manapun. Ya apa lagi dia kenaon? Iya nujung ngetekeun proyek ieu kan. Yang pangumbahan motor, mobil gitu. Oh, alus ulah tuh di tiga budak. Umbah teh sisi jalan, palegok jalan rusak geus carekan. Pokoknya eta teh ngomong gitu tuh jadi tegenakan ke tempona oge da. Nah, oh.
Lantas satu parurahnya, abdi teh bade ka sawah ka Mang Dadang tuh nampilkeun ka itu. Oh, nya tuh Pud. Mangga Pud nya. Sukses selalu Palurah. Sukses kembali Pud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh aya ning Mang Dadang teh euy. Dina aya si Saropeng, ayeuna mah euy kapake kan si Saropeng meureun teh. Openg ngek si openg bau cengeng. Ye ngalelewe ai pacul poing sia. Peng kalempeng. Pis kalempeng. Sakate-kate mane mah Pud. Aing dijunjungkeun deui ku aing. Geus lah heuh Peng. Bae ka Mang Dadang heula. Nam ka ditu mangkat. Assalamualaikum Mang Dadang. Waalaikumsalam, Put. Adik. Udah. Naon. Lain Mang Dadang. Cenah sok Mang Dadang kuring teh rek digawekeun deui. Ieu kuring geus teu boga pagawean. Betul. Kumaha nya? Pura ya Kang ye. Ayeuna mah aya si Openg. Saropeng. Terus tunjung budak teh halang-halang we aing dibeulak. Ya kunaon Put pupuleugegan. Minum yuk. Lama kurang tinggalan. Saya naon ya Mang? Cai akang bawa dari di mah. Minum. Ika deui lah. Ini sebenarnya tuh lah. Oh, jadi karena si Openg urang tersisihkan Mang Dadang. Alus naon sih si Openg? Alus keneh urang pagawean Mang Dadang. Lain kitu Put. Ayeuna mah geus kagok saropeng udah gawe wae alus. Sudah harita ente kalah gering sudah. Bener Mang Dadang teu teuingeun. Bener zaman kiwari mah jelema leutik ulah gering euy. Ai si Saropeng boga naon sih? Angga sarang Pud. Jawab pun aing. Ngomong naon Pud? Cepet itu. Oh, sok kayaknya sing gelut lah. Bos, ayeuna mah kieu. Tokos baju. Saya saropeng. Yuk. Yuk. Akang teresep maraneh garut gitu. Namun baroga kawani sok tunjukkeun ka akang ayeuna kene sok, ala depan sok. Ai Saropeng. Sok. Aing latihan adu mau usuk erek wae. Tah dirinya sok. Ayo. Ayo baroga kawani mah. Yang lain sok panggul kota. Sok. Sok amparkeun dengan si lain Put. Ayo. Siapa make hitut? Bos eta teh Openg, siapa ke jeung kudu hitu tanaga eta teh. Mane marupa-rupa wae. Kiraku tenaga nu kitu patut. Ayo deui. Ayo teh can bedung pabrik mah. Ayo. Simpun gede oge tanagana uy. Ayo siap pingsan. Anjir. Aing eleh. Oh, Mang Dadang tunggu, empun anu paling kuat. Openg ge ere naon tanagaan kitu. Siapa darah eko air gawe di udah baik teh Put. Teng. Ya, ayeuna mah geus tong ribut. Dek, ku akang bagi dua lahan malah. Mang Dadang berian paru-paru. Dari Openg gerak naik. Saruana mana ke Put? Siapa kali beres tadi akang ngecapkeun sing alakur teh. Geus beres ayeuna mah geus. Pirakunya sih di teras. Ya ampun, mana? Mumpung hujan ya, gede cai. Oh sih Mi selain meuli urut dah sakedeng. Ngarok wae sia. Di kapan ket mengek gerak. Kabel dia tuh. Tuh si neneng tuh di jero tuh. Di jero. Aya.
Ih, tadi nenek waktu PC lucu. Jahat, gak tau nih mau mandi. Aduh, eta si Gina gerak bogohan. Ih, Mang Put. Bobogohan wae. Sakola sih bener. Geus buru Mang Put beli rokok ya. Jinggo biasa. Mang Put tong galak tuh mang. Santuy mang, santuy. Santuy dan santuy, kalem da urang ge biasa wae. Geus perjuangkeun terus. Mang Put rokoknya berapa? Sawadah we sabungkus. Ini Sabaraha? 10.000 aja. Oh, 10.000. Ya, Terima kasih. nuhun ya. Aduh, kayaknya musim hujan. Malah tadi ngamen teu benangan. Duit kekurangan pacet mabar ku ayeuna di. Ya aya kendaang kumaha atinya euy. Aduh. Datang ya cek mabar euy. Kumaha ieu? Aya kumaha euy, sabeut itu ah. Bos. Gimana ya? Biasa we ya bisa jemput bokin. Waduh, bos. Ikut mantap gitu mungkin anjir. Emang. Kita kumaha jasana arek iraha nah abang ke. Bos, ya aya sih sebenarnya mah. Kurang sebuah terdahar, bos. Parola nya. Mana main kerja anjing. Ini lah kembali. Bos, kampura ya. Parola nya. Kembali lah. Geus ake enjoy. Bebeun nya. Teuing tila, akaman. Mun. Assalamualaikum, bos. Salam. Ber, ajaran nam, nyapa cai, karunya bebe kurang, yang minum. Oh, ya Put. Ya lu nyapatna. Oke, siap. Yang ada tadi sahanu ngontak. Tete di Jakarta. Anyaran kemari datang lagi. Ngalira kontraknya. Kalira. Seremnya seueur tatoan eta. Ye, tong itu bebe tong ninggal jalmi dinu kesingna hungkul, tantang tuh. Kesingna goreng, jero nangge goreng. Nya ini pinter teh. Ber, mana caina? Asuba diem, Bos. Poho. Tadi ngajar teh ongko-ongko we ngisi. Tadi mati bos atuh. Si Berlin sudah ganyong di dahara. Jadi we nyeri beuteun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan sadayana. Bukan ini anak. Ya aku Ayo lanjut. Jawab dulu apa bro dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan. Kalau tegalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggora rencangan sadayana anu teu acan subscribe hayu mangga di subscribe, di like, komen,